sajelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat Al-An'am tanu tadi alhamdulillahilladzi itu khalaqas samawati wal ard tepikeun ka mata taksibun kenu kurang bakal kapanggih tadatang kadinya tah dibaca 3 ayat eta ngaye wakalallahu lahu arba'ina alfa malakin yaktubuna lahu mithla ibadatihim ila yaumil qiyamah. Gusti Allah bakal dipasrahan 40.000 malaikat. Pohara 3 ayat lah. Mentak ayat-ayat Al-Qur'an teh parohara sabaraha mun urang nyaho. Seperti kulu dibaca 3 kali sarua jeung sakurang. Hendak lamun ngariung teh mun hayang tamat Quran 3 bae kulu. Sarua jeung tamat Quran. 3 kulhu sarua jeung sakurang. Hendak berkatna kudu gede. Sebab sarua jeung maca Quran eta. Masya Allah. Iya ayat lain letik-letik ayat ya we. Nyeh nu kurang dibaca ieu surat Al-An'am pohara jasa. Geus kaistimewaanna mah hiji tadi mun dibaca 3 ayat bae ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat nuliskeun manehanana kana ibadahna jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat. Jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat. Wah, ieu mah jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat mentak mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu. Wala jasa bahkan lamun aya setan deuk ngalirukeun deuk ngawaswaskeun deuk ngajerumuskeun ka manehanana mun urang sering-sering maca ieu nu 3 ayat ieu datang ka mati sebut ayat naon kitu mata sibut na ieu setan ge moal kuateun we pokona mah dek di naon kitu ngaranna pengkolkeun ku setan cek setan teh nyokot deui bae motor ngredit ya nu itu ge aman pan kiai ngomong haram teh bohong buktina sia kan katutup nyokot deui bae eta setan tak kos kitu baik embungkeulekan maupun bisikan hati nu bungkeulekan mah bisa dicabok ku urang babari tapi ieu anu di jero hate eta teh lamun urang sering-sering maca ayat eta moal nah naon atuh make jeung ngredit mun boga duit memeuli malah-malah sapira dunia tuh eta bisa kos kitu tah nah ieu lumayan ye berarti ieu ayat pohara ieu jadi berarti jang niiskeun hate jang supaya ulah kagoda ku setan ikan urang setan ieu ampun jasa ieu mun kadeuleu mun loba jasa nu gelut jeung setan kelantaran setan teh kadeuleu jadi urang teh tenang-tenang bae. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Suratul An'am makiyatun utawi kilaiki ku surah Al-An'am makiyatun iku kang bangsa mega illa wa ma qadarullah angin ayat wa ma qadarullah ala ayati salas tutugakan siraing sakeh ayat kang tadlu wa illa qul ta'alu lan angin ayat qul ta'alu wal ayati salas
babakan siraing sake ayat kang tetelu wahya lan utawi ya suratul an'am mi'atun iku 105 lan 5 awasituna dawan 60 ayatan lan 60 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah sifat ya Allah Rahman kang maparin nikmat gede ya Allah ing dalam dunia, Ar-Rahim tur kang mapalin ciri nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat balak. Alhamdulillah wallahu alam bi muradihi utawi jenis puji wa huwa lan utawi hamdu al wasbil jamiliku sifat kalawan kang elok bitun iku kang tetep lillahi kadoya Allah wa halil murad lan nada utawi kang den karepaken alilamu iku ngawaruhaken bidzalika kalawan mangkono alhamdulillah iman bihi kadoya iman bihi kalawan alhamdulillah awisana ubihi atawa ngalam bihi kalawan hamdu auhuma atawa utaya iman lan sana iku ihtimalatun iku sake kaihtimalan apya dua kang utawi leuwih maedah kenane ihtimalat iku asari sukang kaping 3 golahu syekh ngucap ingkal sapa Syekh Jalaluddin Al-Mahali Suratil Kahfi dalam surat Kahfi. Alhamdulillah allazi khalaqa kang adamel ya Allah tawaylading sakhil langit wal arda lan bumi khassahu manang tukeun ya Allah ing karone sabawati wal ard bizikri kalawan den tutur li annahuma kana satuhune karone samawati wal ard a'lamul makhluqati iku kang leuwih agung-agung sakeh kang den damel linazirina kadoong kang ningali kabeh wa ja'ala zulumati lan dadakeun ya Allah ya khalaqat tegese damel ya Allah azulumati sakeh pepeteng wan nur lan cahaya kullu zulmatin wa nurin tegese ing sakabeh pepeteng lan cahaya wa jama'ahuma lan ngajamakeun ya Allah ing lafaz zulma duna wala orana nur likasati asbabiha karena akeh pirang-pirang sabab zulma wa hadza min dalaili wahdaniyati wa hadza lan utawi kilaiki ja'ala zulmati kudu saking pirang-pirang dalil sifat tunggal ya Allah summa alladziina kafaru kari-kari utawa akeh kang pada karupur ya alladziina kabamaki bi hadza dalil suratane jumeneng ikilah dalil birabbihim kalawan pangerane alladzina ya'diluna iku mengoye alladzina kabai sawuna garo tegese madakeun ya alladzina kabai ing liyana rabb bi ibadati ing dalem ibadah walladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun wallahu alam mimradih wa Allah iku alladzi khalaqakum kang adamel ya alladzi kum israka bimumtinin saking yakhluqu bi khalqi abikum kalawan ngadamel bapa sira kabeh Adam tegese kangjeng Nabi Adam minhu saking tin summa qada kari-kari netepakeun ya Allah ajalan ing ajal lakum kadue sira kabeh tamutuna ing dan tiait kang pada marati sira kabeh ing dalam narikan narima tutuge ya ajal wa ajalum musamman dan utawi ajal kang den sebut madrubun iku kang den dadakeun indahu ing dalam sanding Allah libasikum kadue den tanyakeun sira kabeh summa antum kari-kari utawi sira kabeh ayuhal kuffar wa aling-aling pirang-pirang kafir tamtaruna iku mang sira kabeh tasyukun tegese marang mang sira kabeh fil ba'si ing dalam ba'ts pada ilmikum ing dalam sawsene weruh sira kabeh annahu ibtada ing satune Allah iku ngawitan ya Allah khalaqakum ing adamel sira kabeh wa man qudira alal ibtida'i fa huwa alal i'anati aqdaru utawi zat kang kawasa yang maningatase ngawiwitan bahwa kumakote yang manalal i'adati ngatase ambalani ku aqdaru kang leuwih kawasa
wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah alam bimuradi wa huwa lan utawi al muttasifu bi sifatil mutaqaddimah iku Allahu Gusti Allah mustahikun lil ibadatika yaiku kang narimbung kahaka dua den ibadahan bisa mawati ing dalam sake langit wa fil ardi lan ing dalam bumi ya alam muninga ya Allah sirrakum ing rahasia sira kabeh wajharakum lan jahar sira kabeh ma tusirruna wa ma tujhirun wa ma tajaruna bihi bainakum tegese ing barang kang nyamarkeun sira kabeh lan barang kang ngalahirkeun ngadengakeun sira kabeh kalawan main dalam antara sira kabeh ya lamulan uninga ya Allah mataksibuna ing barang kang ngausaha sira kabeh tamaluna tegese migawe sira kabeh min khairin wa syarrin saking kebajikan lan kealaan wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Allahu alam bimuradihi wa ma tatihim lan orana tegahum ing ahl Mekah ayat Mekah tegas ayat Mekah tegas ayat Mekah min ayatin opo ayat utawi min zaidatun iku zaidah min ayati rabbihim kang tetep saking sake ayat pangerane ahli Mekah bidal Qur'an saking Qur'an ilakan wangana ya ahli Mekah ana saking ayat iku kang mengok kabeh muridina iku kang mengok kabeh faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yatim amba'u ma kanu bi fasawfa yatim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Allah alam dimurari faqad kadzabu maka teman-teman ngagorokeun ya alu maka kababilaki kalawan bil Qur'ani tegese kalawan Qur'an lamma jauh samangsa teka ya aku ming ahli Mekah fasawfa yatihi maka besok bakal tugaung ming ahli Mekah amba wa pirang-pirang akibat awakibu makanu tegese pirang akibat barang kang ana ya ahli Mekah kabeh kawan ma iku yastahziuna mri ngaguguyon ya ahli Mekah kabeh. Suratul An'am beres surat Maidah urang ayeuna nyorang kana surat Al-An'am. Al-An'am eta artina pirang-pirang hewan ingon-ingon hewan ternak di jerona rek nyaritakeun nu patali jeung hewan ternak. Ieu ayat ieu surah Al-An'am kagolongkeun kana surah Makkiyah. Bangsa Mekah hartina Mekah teh diturunkeunana Kangjeng Nabi meme hijrah ka Madinah. Setiap ayat, setiap surat nu diturunkeun meme hijrah ka Madinah rek di mana bae diturunkeunana eta disebut ayat Makkiyah. Di mana-mana ayat-ayat surat-surat nu diturunkeun sabada hijrah ka Madinah disebut ayat Madaniyah. Jadi lain berarti kudu di Mekah bae diturunkeunana. Sebab asbab nuzulna mungkin di Mekah, mungkin di Taif, mungkin bae di Madinah, mungkin bae di mana bae turun ayat nama. Ngan Kangjeng Nabi na meme hijrah ka Madinah ta eta teh keur cicing di Mekah seluruh ayat-ayat nu turun di mana bae disebutna Makkiyah.
itulah mustalahat tafsir. Ngan aya genep ayat hiji illa wa ma qadarullah pikeun ka 3 ayat jeung ayat qul ta'alu 3 ayat genep berarti eta mah ceuk ahli tafsir sabenerna mah ayat madaniyah nyempil di jumlah ayatna ayat 165 atau ayat 160 genep ayat. Geus we ti mimiti kuari nu kolot bae balik ngaji di talah. Balik ngaji di talah. Jadi orang teu karasa saminggu boga saayat 2 ayat di talah. Teu karasa 5 tahun nu sabaraha puluh ayat. Itu kudu ngadekluk we urang ieu asal ngaji ka dieu talah. Sok ngaji ka dieu talah. Kiai cenah mun ngabejana ti keur ieu mah. Atuh mantak daot ti kuari bae mimitian coba ulah ti keur ieu aya nyaho coba. Engke bakalna aya evaluasi asa menang genep bulan dites. Sanu katalar beneran lulus, anu teu katalar teu lulus. Artina kalulusanana nu katalar menang genep bulan ya ti surat ieu engke menang sabaraha ayat urang eta talar hareup saurang-saurang anu bisa balik nu teu bisa ngendong di dieu nurutan keur di SD ebrak cek kira teh ngeunaan ngendong di paraban ku kiai. Masyaallah. Ialah surat Al-An'am di jerona aya mafatihul gaib kunci-kunci kegaiban. Wah iya sugan we aya kunci jang mukakeun gunung di jerona aya emasan sia mah nu karitu bae kan pikiranna mantak wani ngeridit ge eta nu geus kitu resep karena dunia. Surat Al-An'am diturunkeunana model jumlatan wahidah sekaligus. Ayat-ayat anu aya di surah nu lain mah kadang diturunkeunana nungtut tapi surat Al-An'am ieu mah sekaligus diturunkeunana sebanyak 165. Ketika ayat ieu surat Al-An'am diturunkeun dibawa ku malaikat Jibril diiring ku 70 alfa malakin 70.000 malaikat diiring bahkan aya anu khusus 12.000 malaikat ngiringkeun ieu ayat aya hiji ayat tu diiringkeunana ku 12.000 malaikat lain leutik-leutik ayat. Masya Allah iyalah bakalna aya mafatihul gaib muhara ya mah lain letik-letik ayat ribuan malaikat ngiringkeun ketika diturunkeun ayat ieu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek Sayyidina Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuzilat suratul An'am ma'ha mauqibun minal malaikah. Kangjeng Nabi kantos jarios ayat ieu surat Al-An'am ieu diturunkeun luar biasa disertai ku malaikat sadama bainal khafaqain katutup ieu langit katutup ku malaikat lantaran ayat ieu surat Al-An'am ieu turun jadinya menghargai menghormati karena surat Al-An'am ieu sehingga malaikat nutup pajajahan langit. Masya Allah. Muharai pasti imam manjur jasa pun pakai pelet kajian hukum ada muhara lantaran nimai ya Allah. Tika bin Mahba non Ka'bul Ahbar nyaritakeun Fatihatut Taurat Fatihatul An'am wa khatimatuha
lamun urang teu pernah maca Taurat sebenarnya awal kitab Taurat eta awalna ieu surat An'am tungtungna ge tungtung surat An'am. Jadi di kitab Taurat teh diawali ku awal surat ieu tungtungna dina kitab Taurat tungtung surat ieu. Dina kitab Taurat teh kos kitu kitabna nu dicekel ku para Yahudi mun asli ngan kuari mah neangan nu asli teh hese. Iyalah luar biasa imak kita naon surat Al-An'am lain bantrak-bantrakeun bahkan ayat man qara'a salasa ayatin min awali suratil An'am ila qauli wa ya'lamu ma taksibun. Sajelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat Al-An'am tanu tadi alhamdulillahilladzi itu khalaqas samawati wa ard tepikeun ka ma taksibun kenu kurang bakal kapanggih tadatang kadinya tah dibaca 3 ayat eta ngaye wakalallahu lahu arba'ina al pamalakin yaktubuna lahu mithla ibadatihim ila yaumil qiyamah. Ku Gusti Allah bakal dipasrahan 40.000 malaikat. Pohara 3 ayat lah. Mantak ayat-ayat Al-Quran teh parohara sebenarnya mun urang nyaho. Seperti kulhu dibaca 3 kali sarua jeung sakuran. Mantak lamun ngariung teh mun hayang tamat Quran 3 bae kulhu. Sarua jeung tamat Quran. 3 kulhu sarua jeung sakuran. Mantak berkatna kudu gede. Sebab sarua jeung maca Quran eta. Masya Allah. Iya ayat lain letik-letik ayat ya baik. Nyeh nu kurang dibaca ieu surat Al-An'am pohara jasa. Geus kaistimewaanna mah hiji tadi mun dibaca 3 ayat bae ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat. Nuliskeun manehanana kana ibadahna jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat. Jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat. Boy mah jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat mentek mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu. Wala jasa bahkan lamun aya setan dek ngalirukeun dek ngawaswaskeun dek ngajerumuskeun ka manehana namun urang sering-sering maca ieu nu 3 ayat ieu datang ka maksibun ayat naon kitu mataksibun na ieu setan ge moal kuateun pokona mah dek di naon kitu ngaranna pengkolkeun ku setan cek setan teh nyokot deui bae motor ngredit janu itu ge aman pan kiai ngomong haram teh bohong buktina sia kan katutup nyokot deui bae eta setan tak kos kitu baik bungkeulekan maupun bisikan hati nu bungkeulekan mah bisa dicabok ku urang babari tapi ieu anu di jero hate eta teh lamun urang sering-sering maca ayat eta moal naon atuh make jeung ngredit mun boga duit memeuli malah-malah sapira dunia tuh eta bisa kos kitu tah. Nah ieu lumayan ye. Berarti ieu ayat pohara ye. Jadi berarti jang niiskeun hate, jang supaya ulah kagoda ku setan. Ikan urang setan ieu ampun jasa ieu mun kadeuleu mun loba jasa nu gelut jeung setan. Kelantaran setan teu kadeuleu jadi urang teh tenang-tenang bae. Setan teh kadeuleu jadi tenang-tenang. Mun setan kadeuleu meureun wah di sisi jalan nu gelut jeung setan loba jasa teu kadeuleu hana setan teu kadeuleu insyaallah aja urang elehan bae ku setan eleh bae ku setan boro-borona naon teh ulah neuleuh awewe asal lu sugan ingat bahwa ieu teh teu meunang teu biasa bae hate teh ditutupan ku setan deres anu ngora nu kolot betah bae nu kolot teh neuleuh ko bobon nu putih mah tuh atuh terlena sanjilang umurna geus 80 tahun ya atuh nya waduh
Cekna lain deui jeung di imam. Surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wallahu a'lamu bimuradi. Alhamdulillah sadaya puji lillahi tertentu ka Gusti Allah. Mun urang ngabahas make bahasa alat mah atuh babari. Alhamdulillah teh bisa dijadikeun lil istighra kulul hamdi atawa lil jinsi jinsul hamdi atawa lil ahdi alhamdul ma'hud fi dhihni. Nu jelas mah sakabeh puji berarti mun ngabahasakeun sakabeh puji-puji teh loba. Namun cek ali usul mah lain kitu. Alhamdulillah teh mufrad mu'arrafun isi mufrad ditendenan alif lam itu teh yufidul umum. Geus al mufrad al mu'arraf yufidul umum. Mufrad mu'arraf eta maedahkeun kana umum geus nya mun nyaritakeun umum berarti loba. Bisa kabeh puji bahasana jenis puji bahasana loba berarti tinggal aya sabaraha ternyata aya 4. Aya puji qadim alal hadis mujina Gusti Allah ka makhlukna kos puji Allah ka Kangjeng Nabi Ayub innahu awwab. Kangjeng Nabi Ayub mah langsung dipuji ku Gusti Allah lantarannya nama dibere panyakit nu sakitu poharana ge teu pernah nyebut aduh acan. Gak pernah Kangjeng Nabi, biasa bae. Biti borok, sanggeusna borok, terus aya bilatungan, beak awak aku bilatung bau. Cobaan teh kira-kira ka Rasul ngakos kitu bae. Apa pernah nyebut adun teu? Doang itu pernah. Doang teu pernah. Allah bae Allah. Ngan hiji doang ketika aya bilatung nu endek kaletah usul ka Gusti. Ampura Gusti, lain abdi embung dicoba ku Gusti bilatung datang kaletah ngan mun letah kena bilatung abdi teu bisa nyebut ngaran Tuhan sakitu bae. Ieu mah da usul teh sakitu bae. Urang mah kakarak rieu satik. Ngedengu datang ke tetangga nanya ke daya teh si kebong adu tanaon ngadengu. Tak kakarak dibere rieu doang. Kakarak dibere rieu doang geus ambalaya keluar geus. Pufon. Dibere urang rada darah tinggi setik sadesa nyahoeun kabeh. Sadesa nyahoeun. Tambah geus kuari mah aya diabetes sakabupaten nyahoeun kabeh. Lantarannya nana kokoal auh-auhan aduh-aduhan jauh jasa jeung Kangjeng Nabi madak dipuji ku Gusti Allah innahu awwab. Ayub mah hamba aing nu loba babalikna ka aing. Tuh puji qadim alal hadis. Aya deui puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti Allah atuh urang muji moal poe ka Gusti. Aya puji hadis alal hadis urang muji kapada urang kasep amat, ganteng amat, gelis amat, barahan amat dan lain sebagainya. Eta nu Allah kabeh kitu. Aya puji qadim alal qadim mujina Allah ka Gusti Allah. Cak Allah teh panaing mah maha rohim, aing mah maha gopur. Muji Allah ka Allah. Zat aing maha rohim, zat aing maha gopur. Eta puji qadim alal hadis, puji hadis alal hadis, puji hadis alal qadim, puji qadim alal qadim. Wabeh nu Allah lain urang geus anan Allah. Ketika urang hayang dipuji musyrik ngaranna syirkul khofi. Hayang ka alam teh ngaranna riya, ngaranna syirkul khofi. Urang salat hayang ka alemna ku makhluk syirik khofi.
mau digajar siksa lantaran nu nita salat saha Gusti Allah, nu ngagerakeun salat saha Gusti Allah, nu mere tanaga saha Gusti Allah, nu mere ilmu kana yen eta salat teh wajib saha Gusti Allah. Kunaon aya dilaksanakeun hayang kalem ku pimitohaeun. Ih, cek Gusti Allah aing nu nita sia hayang kalem na lain ka aing. Cokot Gusti ganjaranna ka ditu di neraka tuh. Tah eta syirkul khafi. Pan puji teh nu aing kabeh ge mentek alhamdulillah sakabeh puji eta tetep ka Gusti Allah. Sadaya puji rek puji qadim alal hadis pujina Allah ka makhluk, rek puji hadis alal hadis pujina makhluk ka makhluk, rek puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti, rek puji qadim alal qadim Gusti Allah ka Gusti Allah. Nu Allah kabeh urang mah teu bogana naon. Elektronik mah itu haram sama ese jasa mutlak yang dipuji ku gagah ai gagah nu saha dicabut sia ku Gusti Allah gagah sia nu sia hayang kepuji ku gagah sia isu pake teu dicabut bae. Jadi alat khusus paranti nang ninang aing yang dipuji teh kulantaran jabatan ai jabatan isu pake teu lain jabatan ada bae di podaran sia balok sia tah hidopat taala sia balok hidopat gendalawi hidopat ditaksis. Jadi berarti alat khusus yang dipuji kulantaran sugi ai harta nu saha bisa digunakan kalau kalian nang ninang andai kata gitar digunakan kurang pakai yang dipuji ku kasep ai kasep nu saha ini kada kumaha atuh ngagunakeun ai nu sia eueuh nu sia kumaha aing nyol hayang kalem mah ulah kumaha kai gunakeun pake lain digunakan lain pakai heureun teu bisa eta ngaranna hayang kalem ku gagah da dicabut sia khusus pakai heureun saudara itu cabut ku aing harta sia atuh haram awas lamun geus cabut aing dek ka mana sia ieu mah lain alatul lantaran ieu bisa digunakan baheulana mah gede hulu ieu mah ngan sakadar muka biru sosna gedekeun suara make alat lantaran berurut nu kamari ieu pakalayangan kokolayangan make alat mobil motor keluar kayu teu make golok teh kudu dicaritakeun ngaranna berarti kumaha deuleuh mantan bupati kumaha nu di alatanna hubungan alat jeung makhluk begitu eratna jadi berarti lamun ieu alat pengeras suara hubunganna jeung deui saeta teh aya urusan sima geus kadengeuna kumaha ieu urang kadengena ieu mah ieu kabeh ge alhamdulillah pake nenekeun ngawih kurang nu kadenge kurang suarana suara ngawih iyalah ngawih teh anu meunang ngawih teh anu halal ngawih teh kurang mah nyanyi atawa nyiir eta anu meunang bahasa teh bahasa carita tapi saya dimaksud mah geus teh tangan mubariatun lafzan ngawih nu mubah teh ku tulis saya aing ngawih ye nu halal teh nyaraos ya mau arti teh geus bahasa ulah datang teh nya ohnya sakitu-kitu acan ngawih teh pondok khobariyatun lafzan insya'iyatun makna nya bahasakeun nama khobariyah aya nada ngawih teh aya rep tapi nu dimaksud nama lain sakadar ngabejakeun muji insyaallah make bahasana assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka masyaallah seri bae halal bahkan sunah seri bae nya mah mentek siga ada besi aya kiai di seri bae assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka Assalamualaikum asqal asya assalamualaikum lamun keur ngutak-atik masalah emang teu senyum kiai atau senyum kieu beng eta begitu teh ngawi eta mah sunah halal sunah menurut aliran ilmu tasawuf teh nu kitu teh sunah bahkan naon sebabna bisa narik kana hate sehingga cinta urang tambah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya anu pikeurna alatan ilmu alfiyah wala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu malik iyalah khobariyatun labdan insya'iyatun manan eta di pondok di mana kanyahoan khobariyana pan rangkaianna mubtada khabar alhamdulillah jadi mubtada lillahi nakdirkeun isim jadi khobar
Eta mubah tah, ayeuna tadi mah sunah, hukumna mubah. Tah, imun nyaritakeun bahwa Ki Zaid teh nangtung, nyaritakeun Ki Zaid nangtung ieu ge nyaritakeun puji teh kagungan Allah. Ngan sakadar nyaritakeun bahwa sadaya puji teh haram mah. Aisyah muji apa henteu? Ieu mah da dongeng. Cerita bahwa puji ka Allah Aisyah muji henteu. Tuh, geus kanyahoan urang nu mana nu sunah, aing ngaji mah urang nu mana nu mubah, anu mana nu haram. Ngan isin aing mah nyanyiikeun make bahasa urang tapi nganyanyikeunana nganyanyikeun tentang perjuangan Kangjeng Nabi. Bahasa muji teh kos kieu. Nyanyiikeun urang nu dijanjikeun teh perang Uhud, perang Badar pan dinyanyiikeun teh kuari mah tadi disiirkeun. Adalah siiran-siiran anu mengarah kana ngabangkitkeun batin boh semangat bosieun. Ilahi ngawitan ngadam abdi sian. Jadi sakola. Duit teu boga. Ya mah teu bisa itu kos kitu mah. Sebab lain limitkan begadang teh ya. Kos kitu tah. Aju kuari ieu adina merejel deui. Ayo kitu ya teu bisa tah. Yang nu kadituna bangsa orang sigail akrot teh. Masyaallah. Eta siranna semangat bahasa. Eta bapana teh geus kudunya mentas ya berarti ka aing. Ada siran-siran. Lain dongeng doang eta nu dimaksudna apa? Pak. Oh, lain kieu jadi bapana ge deui bloon kabehan banamun kieu mah. Oh, sia dongeng kos kitu. Bandung teh aya siran di harapan aing Gus ya. Tempat aya bapak ada goblok, anak itu kos kitu teh jago bahasa. Kalau gula abah haji. Teh jago bahasa. Atuh kudu surti si bapana. Oh, jadi si anak sia di rumah sakit pemeni kan di rumah sakit. Aya siran tauhidna. Tenang kana Sunda. Deui, Pak. Pas itu tanya. Yuk, atuh ieu muriang deui. Ada urang nyanyi ruruan tapi nasa. Serubuk sakit. Naon deui? Eta urusan nyanyi. Geus tungguan atuh. Eta bapak hebat. Eta bapak hebat. Dengan mau mana? Ari ieu mah speaker, nu ngaharamkeun speaker dan pati bisa ngaji. Tah, lantaran nya anak teh teu nyakeun ieu speaker teh. Bahasa gilagah teh kos gitu indah jasa. Kebelah itu Pak. Masyaallah. Kudu tulung ieu di rumah sakit sakitu eta. Bapak. Ya sekolah-lantaran punya lebah, bapak kudu kitu dong. Dalilna tapi sedaykeun asli lain munda gorok sok lah susah. Geus bae atuh kono mah tungguan heula mah. Surat sawan teh dilawanan. Lu eta teh jual halangan. Kudu teh geus. Nyana urang-urang kumaha hidayah di Gusti Allah bae. Lamun teker diharamkeun golok bisa jadi haram. Mun golok diharam teker diharamkeun berarti kacamata haram. Alat mukabir, lamun dia alat mukabirus saur, lamun ieu mah kacamata alat mukabirun ningali. Mah ngobrol jeung siapa aing mah. Tah. Eta teh kos kitu. Okos urang bahasa. Permasalahan digawe. Tidak usah tokmol aku cinta padamu. Ah, tama teu bisa tah mah kos kitu mah tuh. Tidak teu bisa cukup ku sakieu doang nih. Jika aku melihat wajahmu hatiku merasa teduh. Jadi sabam didinya merekna aya wujud tiras. Tiras. Turut ijat. Setiap saat bayangmu selalu ada di hadapanmu. Ari di luar nama wujud, nak urut, injak. Sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Karena jadi satpam nak parah. Nakot situ teata. Sekian Udin. Haram atau duit mas? Aduh, eta awewe membaca kitu teh. Aduh, robek hatiku. Jadi anak kelantaran haramat bisa ngajamin. Eta teh menta, eta teh bahasa kos kitu teh memuji ngaran. Mengucapkan orang bahwa dipakeun nabi muktasidia.
surah yang qadar al-kasabi walam yaksasi walam yakun pajang jadi ngaji mah jadi fakir kemudian bisa usaha kemudian muriang lumpuh atau kering biasa atau budak atau edan wajib pinapakahan kudu jadi kolot ngaji mah berapa ieu mah kudu tukang ngaji mah lantaran ieu loba nu teu ngaji lamun aya jelema fakir kawasa nya lamun usaha bisaeun teu pangadegna sehat tur teu muriang teu naon khobariyat berarti make hiji kalimah lain pada aslina usaha bisaeun jaga teu usaha geserkeun kalimah tina makna hiji teu usaha kalimah kalam pasti kadituna wajah ieu adalah aya hiji anak kalimah usaha memantuk bisa usaha lantaran diri negeri atau lumpuh atau manehana atau budak leutik kampung dan lain sebagainya aya jelema susah jasad dahar anu luar biasa jelema jaga luar biasa nyahoan seterakna nya lamun nganggur saking samarkondi al-majaz wa rendang lamun rangda mah 2 kintal kiri kanan sakintal jaga nah hasilnya nana tubuh yang tunaon sehat muriang tegering dan lain mudah tadi anak dan digawe mumul jasa wajib apa itu dibere apakah kudu jadi lamun kolotna pinter dongeng eta lain ditambah lo baca saya di leburuan kok sekarang ini lo baca saya nah iya dia diatur fa'akwalun maka sababarakal ternyata ayat tilu kawal kehindi pujian hatiku telah robek kalau kahiji luar biasa bagus nama wajib diberi apakah baik mun anakna nu mumul model kitu bapak wajib nganapakahan mun bapak nu mumul model kitu anak wajib nganapakahan kanu jadi kolot wajib aja teman mun anak nu susah kolot wajib nganapakahan kanu jadi anak lamun bapak nu susah anak wajib nganapakahan lu kanu jadi kolot nah maka jeung wajib segala rupa padahal manyana mundur innahu waqtahu lil insan ay kulli faqribahu al kasaba matisa imali menurut pandangan agama karena rese urusan gara-gara alhamdulillah ya mak ayah gablek bapak mana gablek ini itu bahasa sih mak alhamdulillah mendak mual ayah tanah ayah warung ayah anakna mumul wajib baik bapak nganapakahan alhamdulillahilladzi jalla wa ala alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah kan usah kurang pakai alhamdulillah karena mual dibawa balik ke kuburan jore jasa kat pandangan agama bapana sakitu ayahna hartana kujana dicekelan bae anak terlantar jore jasa bahasana lemes luar biasa barengan bae hakikat nama eta harta tele nu bapak nu Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah aya muji hamdu ieu di dieu wa huwal wasbil jamil lugot teh cek lugot ma al wasbil jamil ku bahasa urang memuji ku bahasa kasep amat lugot ngaranna urang memuji gelis amat lugot barahan amat lugot ngaranna lantaran ai cek istilah ma fa'lun yunbiu an ta'zimil mun'im bisababi qaulihim mun'iman pagawean anu timbul tina ngagungkeun kana mere nikmat ku sebab eta teh mere nikmat jadi ieu mah urang make pagawean tah ieu kakarak pujina ieu puji istilah urang teh dibere ku Gusti Allah jadi manusia dibere ku Gusti Allah sehat
akal sehat pikiran sehat jag-jag waringkas kuari orang memuji ka Gusti Allah ku sungut doang mah bahasa tamu barahan amat Gusti Allah luar biasa istimewa Gusti Allah Maha Rahman Maha Rahim Maha sagala-gala eueuh nanaonan sakitu teu kudu make bahasa kos kitu dur zuhur wudu salat teu ngomong nuhun Gusti teu ngomong pake pagawean eta teh muji nu paling istimewa mah kos teu kudu ngomong urang datang ka imah dunungan urang teu kudu diomong dunungan mah luar biasa barahana ka abdi geus luar biasa beberean teh ka abdi teh geus hese nyaritakeun anak ulah ngomong kitu ka dunungan mah tembongkeun pagawean sia di hareupeun dunungan rasa syukur sia ka dunungan sia muji ngaranna begitu datang ka dunungan langsung ka dapur bersihan ka dapur kote terus bersihan jukut-jukutna sasapu ngepel dan lain sebagainya eta teh akan memuji rasa syukur tidak pemberian si dunungan geus beres kue bersihan cak dunungan garong atuh ieu mah tak eta muji daripada ngan kusungut doang ngan dibere kusungut doang eueuh tapak di mata dunungan tapi ketika datang sasapu koret dan lain sebagainya eta teh geus muji cak dunungan masya Allah kamari dibere 100.000 bagi imah jadi bara rezeki katut jeung kue na bersih judungan mendingan mana tak ngen omong doang jukut nyemrung daripada teu ngomong mendingan nu teu ngomong tapi jukut resa mending mana atuh mending nu resa ngan dibere omong doang jukut nyemrung tai kotok ambalaya di dapur mararacet kompak dan lain sebagainya aing dibere omongan doang tengenahin tapi begitu datang ke dunungan rarapih kabeh ieu ge urang ka Allah ngan ngomong doang Gusti Ma'al Maha Rahman Maha Rahim ai salat henteu ai puasa henteu zakat henteu blod cak Gusti aing emangna naon cak Gusti pan sia teh aing muji ka aing mah atuh parentahan aing tah Paklun yunbiu anta limit anta zimil munim ku sebabnya na mere nikmat ka urang lakukeun puji ka Gusti Allah salat puasa zakat dan lain sebagainya puji aya di syukur mah syukur bahasa orang terima kasih cak Gusti Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah jelema nu teu syukuran ka manusia teu syukur ka Allah jadi orang bersyukur teh kudu ka jelema heula eta teh sarua jeung ka Allah urang keur cicing bae poe minggu hujan gede jol bae jelema poe cicing bae teu ka mana henteu tah teu ka mana ka yang dibere ku Haji Samsul 2 bungkus aboh molotot bae teu kicep-kicep bersyukur bersyukur alhamdulillah kalawudu heula Allahu akbar brek sujud syukur lantaran nyana dibere Ji Samsu 2 bungkus dek beli hujan duit teboga jol aya pohara jasa pantai daya syukur ngaranna bersyukur ka jelema anu mere nikmat ka urang sarua jeung bersyukur ka Gusti Allah ngan dibuktikeun ku ari mah dibuktikeun kos kumaha si bentuk syukur nu asli bentuk syukur nu asli tergantung jelemana lamun alim bitaklimihi kiai kumagan eta adalah bentuk syukur teu kudu ngomong lamun hiji jelema dibere ilmu ku Gusti Allah nyana daek magahan ngaji dek saurang dek duaan dek 10 dek 100 lu jelas nyana magahan ngaji tak eta bentuk syukur mun dibere ilmu teu daek dibikeun ka batur kufur ngaranna lantaran aya nikmat pemberian ti Allah teu daek dibikeun ka batur kufur nikmat diberi ilmu kunyana ku Gusti Allah tapi teu daek dikembangkeun ilmuna geus alim bitaklimihi lamun aya kiai daek magahan ngaji eta ngaranna bentuk syukur
geus syukur teh tak ka murid. Alhamdulillah aing aya sia ngabaturan aing ngaji, aing bisa nyodakohkeun ilmu ka sia. Eta ka jelema tah bersyukur ka santri, bersyukur ka jelema nu daek ngahadiran. Hakikatna mah eta teh syukur ka Gusti Allah. Geus eta kudu diomongkeun Gusti Allah, bersyukur ka dinya teh sarua jeung ka Allah. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelema teh syukur ka manusia, teh syukur ka Gusti Allah. Bentuk syukurna mun dibere ilmu pagahkeun. Nah, santri ngan 3 bae. Mingguan teu jauh ti 5. Kitu ge mun teu hujan. Hujan hiji-hiji acan. Gas eureun. Kufur ngaran. Kufur nikmat. Lamun pamarentah biadli, syukurul imam biadli, syukurna seorang pemerintah adil. Lamun aya imam ti mimiti RT datang ke presiden, tah eta teh ngaranna imam nyana bisa adil, teu kudu ngomong alhamdulillah, teu kudu ngomong muji ka Gusti Allah, dengan bisa adil geus bersyukur berarti. Eta bentuk lebih heulana urang mah bentuk. Geus lamun aya lurah bisa adil, teu kudu loba omong, keur syukur ka Gusti Allah. Aya camat adil, teu kudu loba omong, syukur ka Gusti Allah, ngan ngabentukeunna dibentukeun adil ka rakyat. Bupati adil, eta teu kudu ngomong geus, Allah memuji, sia keur bersyukur ka aing lantaran aing nitipkeun jabatan ka sia, ku sia dipake jabatanana pake jujur jeung adil. Sia teh keur ngalaksanakeun syukur ka aing dengan pelaksanaan jujur sia jeung adil. Sia teu kudu ngomong ka Allah, asajana ngalaksanakeun adil, adilna imam, syukur berarti ka Gusti Allah. Lamun nu sugih bisa dakotihi. Lamun aya jelema sugih bisa sedekah teu kudu ngomong, eta adalah bentuk syukur ka Gusti Allah. Lantaran mun teu boga nya teu bisa sedekah. Nah kuari dengan sedekahna berarti keur bentuk syukur ka Gusti, teu kudu ngomong-ngomong ka Allah geus. Henteu kudu asal aya pake miskin tah, asal aya butuh tah, eta teh geus berarti syukuran ka Gusti Allah. Sanajan hatena poho ka Gusti Allah nyana keur ngalaksanakeun syukur ka Gusti Allah. Jadi lamun alim bitalimihi, imam biadlihi, lamun nusugi bisodakotihi, etalah bentuk-bentuk syukur. Panjang mun didongengkeun tarif nama geus teu kudu bae heulanan, ieu mah langsung ngabentukeun bae. Bongan aing mah ngajina jeung nu tilok nara mondok. Jadi haju ka harti panta, oh kos kitu, daripada ngabudah ngomong bae. Lurah loba omong, ai jujur henteu, kufur berarti. Lantaran dititipan jabatan, nah camat teu jujur kufur, polisi teu jujur, abri teu jujur, bupati, camat, kuah bae, kalau gubernur presiden, eta teh keur ngabentukeun kufurnyana terhadap nikmat anu dibere ku Gusti Allah. Awas mamalana di akhirat, mamalana di akhirat. Wari jadi menteri titipan ti Gusti Allah, sarua jeung kieu hei Muhaimin, menteri naon ngaranna? Atau ini nama menteri gitu agama, sangat menteri agama. Oh itu si Surya bener kan, itu si budak acak-acakan sana agama ini di dunia. Aduh, Surya cak bos ya Allah, Dharma 2, Ali 3 berarti. Aing titip jabatan kementerian sia dijadikan menteri agamanya kade hiji ulah digunakeun ku maneh pake jang partai maneh petilu, ulah digunakeun pake organisasi, ulah digunakeun bate ieu mah secara nasional. Titip aing ka sia, jujurkeun jeung adilkeun, teh kudu loba omong, asal sia ngalaksanakeun bentuk syukur ka aing geus aya, aing bakal mere la azidannakum. Lamun sia henteu jujur teu adil, kufur nikmat berarti sia, aing geus nyadiakeun neraka jahanam, jang sia lain jang sasaha. Teu aya sumput salindung aing mah, nyeun teh 2 bae sorga jeung neraka. Sia jujur sorga, sia teu jujur neraka. Nyaun masyarakat ke kabehan mun sia di akhirat lantaran di dunia teh jujur, haju sia di akhirat dikasorgakeun, aing cak Gusti Allah pasti didemo ku masyarakat. Embung aing. Mata ka Allah mah malah nu demo.
Hai Presiden SBY, engkau telah diamanati oleh seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, 200 sekian puluh juta memandang dirimu, hai Presiden. Dan di dalam negara ini macam-macam yang harus dilindungi, mulai dari papan atas sampai papan selem kelem. Abeh ieu teh kursi teh kudu dising hade. Sia teh kan boga cabang-cabang jeung ranting-ranting melalui sub-sub, mulai diatur oleh kementerian-kementerian. Bila perlu tambah deui menteri besi kurang ngelolana. Kadituna terus aya gubernur per provinsi, aya kabupati, bupati per daerah tingkat 2. Aya jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia aya kecamatan, kabelah dituna jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia aya desa, aya erat. Tah sok laksanakeun ku sia kade titipan ieu teh presiden teh. Sia jujur, sia adil, aingnya diakeun sorga. Sia teh jujur, sia teh adil, aingnya diakeun neraka. Sakitu bae, andai kata masyarakat ku aing ditanya jujur henteu, cak masyarakat henteu, ku aing moal dikasorgakeun sia. Aing gedek nanya, padahal aing nyaho, aing bepan pangeran, tapi tetap saksi mata. Tah ieu nu bakal ditanya, lamun sia teh jujur SBY, hai ku aing dikasorgakeun, aing di demo. Jore amat pangeran Allah di demo. Ku si Alek, ku si Udin, Jepri. Itu bagus. Nu mantak moal aya be amal nu henteu dibales. Amal bagus balasanna bagus sorga, amal goreng balasanna goreng neraka. Janji aing padahal mah hak peto aya di aing. Sanajan maksiat bae ku aing didias ka sorga keur atuh kumaha aing jadi aing. Sarua jeung baju sia. Baju ieu teh tiru ku daki dek dika lamarikeun bae atuh kumaha sia bae jadi sia. Iya geus nangis trika tapi nadek diteuneun di luhur hau atuh kumaha sia bae. Jabatan manusia ieu ngan meureunangan saimah-imah demo. Pak, kunaha? Ai itu nu can diseuseuh dadabun itu diwakalikan jero lamarikeun ai ieu menangis trika kunaon dikahawukeun. Kumaha abah bae jeung nu abah. Bah, abah kudu kagrogolkeun we nya. Emang kunaon? Salah menempatkeun, Bah. Ai sapatu sok di hulu apa di suku? Di hulu. Bener ya. Ai kopiah di hulu apa di suku? Di suku. Atuh bener mah abah mah dosis tinggi kuduna ieu mah. Tah, berarti kan teu adil. Lamun sapatu dipake di suku adil, lamun sapatu dikahulukeun teu adil. Lamun kopiah dikasukukeun teu adil. Tah, kuari teh kos kararitu tah lamun kurang tak dibuka mah jelema teh loba nu teu araradi. Nah ieu balikeun deui aya nu bentuk syukur, syukur teh geus teu kudu ngomong, langsung digawe. Boga ilmu urukeun bentuk syukur ngaranna. Langsung ka bentuk bae mah. Lamun jadi pamimpin ku adil bentuk syukur geus teh kudu loba omong. Lamun boga harta ku sedekah bentuk syukur. Langsung teh ku Allah dibere sorga-sorga bae geus. Dibere sorga ngolowong biasa sabenerna mah ieu lurah teh geus babari jasa tinggal ngalengkah doang ka sorga. Tinggal ngalengkah doang plak sorga. Lurah mah babari jasa asal bebeneran ngurusan rakyatna. Ketika teu bebeneran ngurusan rakyatna, wayahna ka sorga mah ka sorga. Ya di sate sakedeung. Bangsa 1999 tahun lah. Kayak antara muji jeung syukur. Alhamdulillahilladzi sadaya puji Gusti kagungan Gusti Allah. Puji nu opat tadi adalah nu Gusti Allah walil murad alilam bidzalik. Ngajelaskeun puji apakah nu dimurad teh ngan sakadar nganyahokeun kana pujian lil imani bihi karena iman atau memang ngalem langsung ialah itimal apiadu hasalis diwujudkan nu sebenarna mah sakumaha dina surat Kahfi. Geus kasimpulanna nama seluruh puji kagungan Gusti teu aya anu hak puji salian Gusti mah. Aya kitu kunaon Gusti make jeung hak dipuji. Gusti ma allazi khalaqas samawati wal ard anu ngadamel 7 lapis langit, nu ngadamel 7 lapis bumi.
dijelaskan ku Gusti Allah samawati wal ard khassahuma bi dzikri henteu manusia henteu hewan teu gunung teu laut lantaran panggede-gedena makhluk Allah langit jeung bumi azamul makhluqat lin nazirin nu kadeuleu ku urang panggedena langit nu kadeuleu ku urang panggedena bumi datang ka dibentuk-bentuk urang teh dibagi-bagi ku manusia datang ka 5 benua benua Asia benua Amerika benua Afrika benua Australia benua Eropa lamun sabenua Asia bae ge aya Asia Barat Asia Timur Asia Tenggara Asia Utara Asia Selatan wah luar biasa kitu kene Amerika kitu kene Australia sabuade kumaha meureuntah sa Asia teh mun kurang di lempangan ieu mah lempang hayang ngurilingan bentukna sa Asia bae heulanan sa benua Asia kudu pamit heula ka keluarga amit ieu mah hitung-hitung paeh bae emang gua hayang kuriling-ngurilingan benua Asia ngan lempang cek keluarga geus dadah moal ka panggih pasti ieu mah moal ka panggih deui moal ka udag gede teh gede sa Asia teh gede Amerika gede ngan pang gede nama benua Asia pangletikna benua Australia letik mah tayu gede Asia nomor kedua Amerika nomor katilu Eropa nah gede jasa encan lautan-lautanana langit ke pohara jasa langit teu kadeuleu tungtungna langit di mana teu nyaho urang teu nyaho urang teh tungtungna langit di mana aju ku urang mah kadeleuna ngamparkan bumi tapi nurut cek ahli astronomi ahli palak bulet bumi bulet komar bulet bulan mata poe Samsun bulet Zahra bulet Samsun Zahra mata Zahal Zuhal bulet planet anu 12 barulet kabeh Jupiter dan lain sebagainya barulet jeung ngabogaan poros kabeh ge ngabogaan tempat lempangna wa kullun fi falakiyas bahun kurang sok dibaca pan di surat Yasin wa kullun fi falakiyas bahun wal qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki lantaran teu ngarti atuh henteu nyaho maksudna teu paham dibaca mah dibaca bae padahal mawal qamara qaddarna kaula nu agung geus nakdirkeun geus mastikeun al qamara kana perjalanan bulan wal qamara qaddarnahu manazila aya manzilahna nu mantak aya manzilahna di ilmu falak teh ieu teh keur manzilah naon ku ari di bulan naon ngitung ti April Maret Mei Juni Agustus September Oktober afhamtun berarti ayeuna dina hamal burujna teh lamun April Mei Maret berarti marhutun Maret hut dina manzilah hut berarti geus engke aya usna aya 9 geus aya manzilahna wah beuki angel bae mondokos ge geus angel bae geus engke aya jat samsonan kitu simal aya janub apamtun mesanhul yuljahul agasus sepsumjun burujun simaliun April Mei Juni Juli Agustus September ieu adalah buruj simali berarti perjalanan matahari adalah kaler Okbizun nop asdun deskozun abdal janjantun septun eta adalah janubiyun kaditu berarti engke burudna adalah simaen janubi kidul mata kurang dalam bulan geus teu kudu hese ka kidul apa kaler kidul apa teu dina bulan apa heula bulan naon ieu Maret oh marhutun simali deuleu ku kabelah kaler tuh teu kadeuleun bulan age susu eta bae nu kadeuleu aya manzilah engke manzilah dabron manzilah mah macem-macem tadi nal palak wal qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim sehingga nyana balik deui kanu awal engke di manzilah nu ieu tas poe ieu manzilah nu ieu poe ieu manzilah deui poe ieu manzilah deui sapoe-sapoe nyana pindah-pindah manzilah si bulan teh engke geus aya 30 poe balik deui nyana qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjuni hatta 'ada balik deui al urjunil qadim kas kanu baheula deui ka awal kitu jeung kitu wae
gitu yang gitu la syamsu yambagilahan tudikal qamara moal aya bulan ngudag-ngudag mata poe moal aya panon poe ngudag-ngudag bulan hartina lantaran aya porosna masing-masing moal ngagiclek poros maton panon poe pindah ka poros bulan atau bulan pindah ka panon poe tukerannya nacak bulan sia di dia dirinya wow la syamsu yambagilahan tudikal qamar walal lailu sabiqun nahar moal aya peuting miheulaan berang-berang miheulaan peuting atuh geus aya dina jamna lantaran melalui panon poe melalui bulan bakal kanyahoan poe bakal kanyahoan di jero poe engke aya jam la syamsu yambagilahan tudikal qamar walal lailu sabiqun nahar geus dijelaskeun ku Gusti Allah ulah hese-hese wa kullun fi falaki yasbaun aya paranti lempang-lempang nah kareta cek tukang babadean mah jeung Garut papan loba kareta naon sababna sia eta kareta lamun aya jalan teh sok dimake papalang gitu kan ya kan kareta tek aya pintu sok dipapalangan gitu babadean tadi Garut mah naon sababna sia atuh sababna beusi aya motor ka ditu lain kunaon beusi kareta mengkol ka dieu khawatireun tuh kan eta wa kullun fi falakias boro-boro bulan boro-boro panon poe kareta ge aya porosna ku hese-hese teuing tanu mah tak diatur ku ilmu falak geus asal falakna salah be salah nanggalkeun salah lompat ka mana ge salah buatan Yahudi teu percaya aing mah sebab Al-Qur'an geus boga falak sorangan wa kullun fi falakias bahun teu percaya sia bodoh aing mah boga falak sorangan mantap Kiai galak ka muridna aji palak kula digalakan ku abah kula aji sia palak jang sia bae heula batur onaman sebab naon di akhir ternyata Yahudi neuk mengkol-mengkolkeun urang rumus nu kuari teu bisa nyieun sorangan dijieunna ku Yahudi bae dek nuturkeun eta lolos tapi kan wa kullum fi falaki yasbahun atuh urang mah bisa nyieun sorangan rumus Islam mah rumus di Islam nyieun sorangan urang teh nyieun geus beak tahunna tahun 1200 kuari tahun 1400 tinggal dijieun ku sorangan Masya Allah hese-hese amat daripada urang nuturkeun ka Yahudi can puguh can karuh ini ngaji ke mana sih itulah Gusti Allah teh nu mantak sadaya-dayanya nggakeun puji nu Gusti lantaran Gusti manu ngadamel 7 lapis langit encan kadituna aya aras encan kaditu aya sidratil muntaha encan kadituna aya rob-rob encan kadituna aya kolam aya lauhil mahfuz Masya Allah berbagai pengalaman para rasul diantara Kangjeng Rasul urang ketika Mi'raj boro-boro sasaha malaikat Jibril ngan datang ka langit ka 7 bae pamitan malaikat Jibril tidinya teh Muhammad teu bisa kula mah naik ka luhur terus lantaran wilayah kula mangan sakikeuna bae cak Kangjeng Nabi mah nyai ti handap babarengan datang ka dieu ai kula ditinggalkeun hayu bae embung lain wilayah Jibril embungeun ngalengkah nu lain wilayah jujur jas nah tuh ai lurah camat Gusti Allah nu agung bupati dan lain sebagainya lah hese nengan jujur embung cak Kangjeng Nabi milu bae saeutik mat cak malaikat Jibril hampura mun kula saeutik bae ngalengkah tutung kula lain wilayah kula atuh pamit cak Kangjeng Nabi teu bisa hartina deuk menghadap ke Allah teh teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan ka Gusti Allah eta teh hakikatna mah kos kitu zahir mah bisa dibarengan batin mah tetep bae sorangan ka Gusti Allah urang ayeuna babarengan ngaji batin mah masing-masing ka Gusti Allah anu geus neulean jam bae kebal teuing teh kiai batin mah masing-masing tak ieu ge urang teh hudang ti peuting sorangan ka Gusti Allah tadarru Masya Allah hanya Allah nu apaleun hanya Allah nu terangeun kadeukeutan urang jeung Gusti Allah hanya Allah bae jeung dirina nu nyaho karasa deukeut jeung henteu jeung Gusti Allah karasa jasa deukeutna jeung jauhna jeung Gusti Allah wari urang kieu maksiat mabok kabeh ge eta boga perasaan jauh jeung Gusti Allah
boga harta tengah zakat eta ki haji nu hartana berlimpah tereka zakat dirina teu bisa dibohongan nuranina asa jauh jeung Allah kuari deuk we urang boga harta kabaraha zakatna aya 20 juta mah plek 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 dinolkeun hate bentuk ibadah ka Gusti kakarak sakitu ge asa deukeut jeung Gusti asa diseuri-seuri Allah teh asa seuri di hareupeun aing keur seuri jeung Gusti Allah asa kos kitu kuari zakat keluarkan puasa orang normal sholat biasa orang tahajud asa deket biasa jeung Gusti Allah Masya Allah coba ge nu sok tahajud mah hudang isuk-isuk moal aya marah moal aya jelema nu sok hudang teu penting moal aya marah lawan sababna sebab asa deket jeung Gusti Allah isuk-isuk diuk di meja dibawakeun kopi jeung henteu bakal moal aya reaksina naon ka pamajikan moal aya keur dibawakeunana malah cek hate lah ning teu kudu ngarepotkeun tapi lamun urang kerek bae hudang subuh kaberangan mandi gejebur salat subuhna sakieu kunut nih isin pan luhur kieu besi anu yang serikeun sakieu Allah madini mana kaberan anak kadinya bah pan kunutna di dinya kaluhur keur salat ge goblok loba omong dia beres sholat langsung ke meja eta katin marah di hai kopi atuh kopi atuh gue kopi naik mali atuh manduit tadi beres sia sok ngomong ayo gua tunggu sebar marah luar biasa geus bae dikerokkeun bol saya tah song tah tadi mah paroe kuring macang pamajikanna seuri we bebejet emang eta karasana kumaha kopi geuna heuy tambah bawa seng paingan pek deui goblok sia cakna eta akibat teu penting teu hudang mamarahan nah iyalah Gusti Allah ieu keur carita alladzi khalaqas samawati wal ard Allah teh panu ngadamel 7 lapis langit Masya Allah encan nu lain-lainna haji eueuh nu nyaho kalegaan langit wal arda jeung bumi di jero bumi teh wah tersimpan macam-macam aya minyak di jero teh aya solar aya besi di jero teh logam perak emas dan lain sebagainya aya emas onam teh kudu jero taneuh di Brebes ge loba tah emas mah tah eta loba jasa tah eta tersimpan alladzi khalaqas samawati wal mentak puji ka Gusti Allah Masya Allah nu mentak disebut samawati wal padahal mah gunung aya laut aya nu kadeuleu kurang panggedena langit jeung bumi naon deui wa ja'ala zulumati wan nur jeung Allah ngajadikeun popoek-popoek wan nur jeung cahaya-cahaya ai di dieu zulumat mah dijamakeun ai nur mah teu naon eta teh rahasiana lantaran ay zulumat mah sababna loba jasa mentak wa jamaah dunahu Allah ngajamakeun kana zulumat ay nur mah talika sati asbabiha lantaran loba pisan sabab-sabab zulumat poek mah loba jasa hiji tertutup poek kadua poek tina sinar ilu poek tina matahari mencakup kana poek ku kabodohan poek eta macam-macam lontok zulumat luar biasa lobana geus dijamakeun ku Gusti Allah tah langit bumi nangieun Allah caang jeung poek nangieun Allah geus nu Allah atuh kabeh ge mantak naon atuh urang menta cacaang tina popoek ka Gusti Allah eta ka Gusti Allah cacaang teh cacaang sinar lampu cacaang sinar mata poe cacaang sinar bulan jelas tah cacaangna tuapin paling sulit cacaang mata batin nur teh mencakup kana cacaang hisi zahir jeung cacaang batin jero hate lamun geus caang Quran kadeuleu per huruf rahasiana tersingkap jelema maksud-maksud jelema kanyahoan lamun urang geus caang mata batin sieun urang teh tembong ka Gusti Allah caang mata hate ngaran
aya pengajian caang mata hati orang neangan cacaang ngaji neangan cacaang ngaji mah neangan cacaang nu tatarina teh nyaho rukun salat barang ngaji nyaho caang bray nu tatarina teh nyaho rukun wudu barang ngaji bray nu tatarina teh nyaho kredit haram bray gaji mah ngaji we tapi poek wae tetep. Jadi ku Gusti Allah can dibukakeun teh encan datang kana ner caang nancan ka karakter sikap saya tik we teng teng kayak nutup deui di majelis mah terbuka asal keluar di majelis nutup deui teh cacaang eta dua hese teh tandem mantak loba ulama ninggalkeun umatna heula lah neangan cacaang we heula di jero kamar di gunung di leuweung neuk neangan cacaang abeh ulah tagoyur ulah bimbang ulah robah lantaran cacaang ieu teh kadang-kadang kalimpudan begitu urang geus boga ilmu caang kuari bisa beramal caang bikeun ka batur ojol jeung duit poek cacaang ieun pondok pasantren ieun proposal ka Pemda poek nu tadina pasantren salap modernkeun ku urang poek lain hayu beki caang beki poek nur buatan Allah penta ka Gusti janu Gusti urang boga tanaga ti Gusti penta supaya tanaga gede lamun urang make medis tanaga make gede make suplemen suntik cek gedekeun bae suntik mati abeh gagah ketergantungan terhadap obat medis tapi aya gagah teh ya gagah ruhani maca Quran jadi gagah batin maca sholawat jadi gagah batin berani hudang malam tapi lamun make pel teu berani hudang malam gagah biasa make obat ieu obat itu ketika hudang peuting puyeng digisik-gisik mata wah ayatan hayang hudang peuting teh kan ayat jelema tetep bae ngan nya encan dibukakeun dipantaukeun muhuluna ge bukan hayang hudang aing tunduh jasa aduh geus puyeng jasa handeuleun anggal deui golepa awak pagagah tinju mah bisa ngalawan peuting teu bisa tapi sering maca Quran sering ngaji sering maca sholawat begitu hudang jam 2 Masya Allah nikmat jasa langsung hudang ngala wudu set Allahu Akbar pas tahiyat teh salam deh sarwana tapi nu jelas jana waniun ngalawan peuting teh lah iyalah wa ja'ala zulumati wan nur summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun tapi jelema nu kafir mah mengkol nyana ka pangeran sakitu geus jata mun ditanya langit buatan sa Allah bumi buatan sa Allah nu boga poe sa Allah nu nyeun caang sa Allah iman atuh sia ka Allah moal ka Isa bae blot kafir nu nyeun langit bumi sa Allah nu nyeun caang jeung poe sa Allah percaya atuh ka Allah bahwa Allah teh pangeran henteu abdi mereka patung mae jelema kafir teh kararitu mata hatena teh dibungkus ku Gusti Allah teu dibukakeun hijabna padahal mun secara ilmiah geus cahoan nya ge saha nu nyieun atuh langit timimitina jeuweul mun lain Allah eueuh dongengna langit dijieun ku sa eueuh dongengna bumi dijieun ku sa sedengkeun aya makhluk pasti aya khaliq telusuri melalui ilmu filsafat bakal kapagi pasti aya nu nyieun buada teangan nu nyieunna moal kapanggih kecuali Allah percaya tuh henteu deuk ka batu bae geus jelas ieu teh langit ciptaan Allah bumi ciptaan Allah poek jeung peuting teh ciptaan Allah tinggal percaya bae atuh iman Allah teh pangeran tapi tetep bae summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun endahan mengkol jana mah ibadah teh nyembah teh ka Tritunggal Maryam bunda Maryam pajal pangeran Isa masih pajar pangeran batu patung pajar pangeran kayu pajar pangeran naudzubillah min dalik nandakeun bahwa Allah teh
pangeran dalilna aya dada melanana naon dada melana langit bumi poek jeung caam tekarti mun aya dada melana eueuh nu ngadamelna pasti atuh pangeran teh Allah lantaran aya dada melanana. Wallahu alladzi khalaqakum min tin. Dek jaritakeun kelanjutanana pembuatan Kangjeng Nabi Adam asal Kangjeng Nabi Adam geus kajahoan pembuatanna tina naon berarti urang ge bakal kanyahoan tina naon ke engke wallahu alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.